Iya. Oh, Pin, ayo udah ngulin ah. Coba mikir, minta duit dulu ke mama. Ngulik ke balik mercon. Tuh. Ya. Isukan orang ke pasar ditutup maunya pasar. PSBB. Cobaan we halak teh. Sugan we teh ditutup pasar teh. Hayu we teh isukan balik orang tak sahur, orang derek balanja cengek. Hayu bener neng isukannya tos sahur orang ke pasar, orang neangan eta angeuneun jeung engke buka. Urang marek di imah we, ieu boga daun katuk dengan nengan takokakna. Oh, ya, cis, amang. Ini amang wae mek amang teh nyandak bisa wae. Kan, bisingan hati yang jajan. Jarajan wae budak teh nyakeun hararese duit kieu caricing coba oge. Tong arulin wae, ulin mah pasti hayang jajan wae. Main le, emang orang mikirin le. Ngurus tunjungnya budak teh dasar pas bakana sarwana. Ai diomong. Murah tuh bu. Ya, asal tong meuli merconnya. Nah, yuk. Pin, kan mana tadi dibere duit ke mama mana. Meni hari nama orang beli mereka ini di Mang Jemplu. Tong orang kabe atuh udunan. Jajan orang mana? Orang nanti boga duit nggak 5.000 coba. Orang tuh buka duit. Gimana buka duit tuh? Minta. Minta beli ke saware belikan. Saware. Ayo tuh. Ayo, ya. Mereka sakit euy. Lumayan lah, kurang daguan tapi penting tengah hitung-hitung ronda lah. Sugan wae budak kaliwat teh mareuli lumayan nih. Di duiteun nih sakieu ge. Seberang dia teh mana? Aya keur beli undur lah sabungkuseun. Nah, rek naon mana ka dia? Biasa mang bisnis. Bisnis naon maneh? Biasa mang beli bercon. Bener. Ayo, sepuluh deui wae. Borong bae lah. Boga teh duitna. Aing ngajual mah 15.000 ieu teh. Terus, ieu 10.000 bae. Mahal teuing mang 2.000 weh ya. Orang tuh bukan duit ngelayal 5.000 deui terus sisa jajan. Atuh aing rugi meureun si aing nawar 10.000 ditawar 2.000. Malah jeung aingna sok aya wae rupa-rupa wae sia mah. Rugi atuh bandar. Balik budak teh. Moal kebeli udud-udud acan atuh meureunnan. Saya gitu lah. Kan 5.000 daripada dibejakeun ke bapak. Aing mah da serba salah anjing terus momokolot
bujung bos Idan di urusan aja. Bebeja siapa wadina bebeja wae ke bapak sih atuh ge balik pisan ya. Setulis makan-makan. Nah, makan dulu tuh. Doa ayo budak bos mah. Eleh we. Ngawar jeung ngelawar. Udah. Balik. Kalau saya nyangke enjing amang adinya. Siap. Itu ya ajaib orang jalan nih makan mercon. Anak mercon nak. Duh, bisa nih. Anak mah cici mah dirinya bi kanyangan ya. Cuplak, aing bejakan siapa pasia. Aing pernah. Kemana ya? Sekalian hitung kos aing urun. Ji, mana itu pernah nawan? Tong ceri katuh. Katuh bilang udah undangan wae ieu kurang hapus. Mana? Terus tong ceri wae. Yuk, pulang balik wae ayeuna. Ya Allah Apin, ini yang marehong gitu mas di mana? Mercon, Bu. Gininya bener mercon. Apa? Mercon meledak. Jadi lah, hidung. Wala terjadi hidung. Tuh, cek aing oge naon, budak eta mah pasti we kitu. Pertak kita tong dibere duit.